Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Teu karaos, panceg sataun teteh nyarangan hidup sadayana. Tos aya 52 dongeng anu tayang di Niradia Official. Alhamdulillah, hidu anak di sadayana Niradia Official teras mayeng biasa ngahibur mitra sadayana bos sepuh bor murang kali. We pokona kangge sadayana utamina numi kalandep kana bahasa Sunda. Ngahaturkeun nuhun oge ka para pangarang nu tos ngintu naskahna ka Niradia Official. Buktos deudeuh sareng nyaana kana bahasa Sunda. Sataun Niradia Official aya kagegelan kangge pangarang pinilih Niradia Official. Naonnya? Uteteh diumumkeun minggu payun sakantenan sareng mieling poe basa indung sadunya. Saha pangarang anu kabiruyungan kenging rejeki ti Niradia Official? Saena sadayana manco di payunan Niradia Official. Di edisi 52 ieu dongeng anu bade dipedar judulna Metik Cengkeh, biasana Ambu Ai Wawang. Tos dimuat di majalah Mangle nomor 2841 pin 15 dugi ka 21 Juli 2002. Kasadayana anu panasaran hoyong terang biodata narasi pangarang tiasa nganjang ka channel Niradia Official edisi 12 aya judul Kinanti Bobo Nyalira sareng edisi 33 aya judul Sieun Ngabohong. Carios ngeunaan Metik Cengkeh nyarioskeun abahna Ulpa anu nyandak 2 karung ageng cengkeh. Teras mamahna Ulpa nyauran tatangga pikeun ngabantosan metik cengkeh. Cobi kinten-kintena Ulpa sareng rerencanganana ngabantosan teu? Saena dangukeun dongengna dugi karengse nya. Adik-adik, tos uninga cengkeh? Ieu gambar cengkeh teh adik-adik. Lian ti mangpaat kangge kasehatan, cengkeh oge ageng mangpaatna pikeun katuangan. Di antawisna, 1. Ngicalkeun bau hanyir jeroan. 2. Ngawetkeun masakan. 3. Pikeun inuman anu matak haneut kangge salira. 4. Ngadamel kue kering sapertos nastar. 5. Kangge masak angeun sapertos semut, gule, sareng kari. Eta pedaran ngeunaan mangpaat cengkeh adik-adik. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Tong hilap subscribe channelna, teras like, komen, oge share supados dongeng Sunda khususna dongeng kangge murang kali dipikawanoh ku balarea. Urang kedah reueus ku bahasa Sunda. Metik Cengkeh karya Ambu Ai Wawang. Pasosore saatos ngaraos sapertos biasa, Kinan, Ulpah, sareng Adel arameng diburuan. Aranjeunna ameng anjang-anjangan dihandapeun tangkal jambu. Nuju arantang ameng, abahna Ulpah sumping ti kebon. Anjeunna nyandak 2 karung ageng, katawisna teh bangun nu abot pisan. Asik, abah sumping, abah nyandak naon dina karung? Ulpah narosna bari ajrag-ajragan. Atoheun abahna sumping. Abah nyandak cengkeh bager, kapan di gunung nuju panen cengkeh? Waler abah Ulpah, bari ngaburulukeun eusi karung di luhur terlas. Burulu cengkeh petikeun ngampar dina terlas. Sauran mamah, wartoskeun, abah tos sumping nyandak cengkeh petikeun. Abahna Ulpah miwarang nyauran mamahna Ulpah. Berebet Ulpah kalebet milari mamahna. Mamah,
Abah nyanak cengkeh petikeun. Ulpah ngagerewek. Mamahna norojol ti cai. Ampir paadu sareng Ulpah. Hus, aya naon lulumpatan Ulpah? Mamahna naros. Kaget ninggal Ulpah lulumpatan di bumi. Saur Abah cengkeh petikeun mah, walar Ulpah. Oh, keun atuh. Mama bade nyauran lanu bade metikna. Lajeng Mama Ulpah kaluar. Nyauran tatangga-tatangga anu caraket. Diukeun bantosanana metik cengkeh. Ibu-ibu, aya petikeun ye. Hayu, di darieu ngumpulna bari metik. Jul-jol tatangga nu araya sareng saralse sarumping kaburuan Ulpah. Guk-gek caralik bari marayunan hanca petikeun. Aranjeunna metik cengkeh bari ngobrol saruka bungah gogonjakan. Mah, Ulpah, Adel, Kinan, wios ngabantosan metik cengkeh? Ulpah naros ka mamahna. Kabitaeun ninggal anu nuju martik siga anu resep. Ari kitu, Kinan, Adel, Ulpah tiasa ngabantosan metik? Sok atuh ari tiasa mah. Mamah Ulpah masihan petikeun di payuneun anu tiluan. Teu hilap masihan wadah kanggo cengkeh kenging metikna. Tah, ieu wadah cengkeh kenging metikna. Pakangna gundukeun pali dieu. Kade ulah dicampurkeun nya. Mamah Ulpah papaga heula. Barudak anu tiluan arunggut-unggutan tandana ngartos. Sakedapan mah barudak anu tiluan husu barang damelna teh. Tapi lami-lami mimiti cangkeul elek kesekeng. Kinan calikna tos lenjong siga bujur aseupan. Ulpah tos merelek heulai. Ari Adel meus-meus lepat misahkeun. Pakangna diwadahan, ari cengkehna bet dipiceun. Aeh lepat, aduh Ulpah bantuan ieu piceunan pakang anu dina baskom. Adel pakupis. Ulpah anu nuju nundutan jadi seserian nempok polah Adel. Ah, kesel, hayu aramang deui. Kinan cengkat bari babatek. Kela antoskeun heula. Kinan sakedik deui tah. Ke cuang aramang deui. Adel ngageserkeun petikan ka payuneun Kinan. Tapi enggalkeun metikna nya. Kinan mah cangkeul. Kinan muruku sunu. Hayu semangat. Ulpah ngacungkeun peureup. Deker barudak anu tiluan maretik deui. Ibu-ibu mah metikna diselang kuting hariring kara kawihan. Teu kungsi lami petikeun di payuneun barudak anu tiluan seep. Torojol mamah Ulpah nanggeui baki dieusi ku we bolu. Alhamdulillah petikan Ulpah mah tos seep mah. Ulpah ngasongkeun baskom wadah cengkeh ka mamahna. Wah, Ulpah Adel Kinan palinter. Tah, sok nyandak boluna sakeureut sewang. Cengkehna cuang kilo heula nya. Ulpah Kinan Adel wawasuh panangan heula. Laju nyarandak bolu. Ting camuil ngaemam bolu anu legit kenging mamah Ulpah. Ulpah kenging metik tiluan sadayana teh 3 kilo. Tah, ieu artos 2000 sewang buruhan metik. Mamah Ulpah masihkeun 3 lambar 2000-an. Ulpah Adel sareng Kinan teu sirikna ajrag-ajragan di pasihan artos teh. Aranjeunna bingah tiasa ngabantosan padamelan mamah Ulpah bari gaduh artos kangge jajan. Alhamdulillah, jazakallah mamah Ulpah. Akhirna urang tiasa gaduh artos kenging nyalira. Barudak nu tiluan janji artos kenging metik bade dicengcelengankeun. Malah enjing saupami Abah Ulpah nyanak deui petikeun, barudak nu tiluan eta bade ngabantosan deui metik meh cengcelenganana tereh pinuh. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur.
Hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Niradia Official, teras di like, komen, share, sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.